aing ge tadi ek bebeja. Ek bebeja kunyuk sia kumaha bebeja kumaha aing geus putih ditutup geus nempokeun ka maneh. Maneh tadi ge pan aing gura-gura ka ieu mah. Cek aing loba ngawaduk maneh mah. Yo Oding. Waduk kumaha? Oding. Yo, sieu teh yo. Cik sing mikir atuh Ding. Aing neangan daun sampo ka mana ieu jang nguseup euy. Minta ka saha aing ieu? Ya, Ding. Kenapa? Wah. Naon? Karesel ka nyamperkeun ka aing. Ulin ka ditu tuh ka lapang pan keur main bola. Cik kepakan nonton main bola mah teresep tuh dah. Na teresep kumaha? Ayo baturan mah yuk. Ih. Sis teuing aing bisa disangka fitnah. Fitnah kumaha? Geus ka ditu tuh pangneangankeun ieu. Naon deui naon? Daun pucuk sampe. Daun pucuk sampe. Heeh. Pucukna jang nguseup. Oh, itu lumang jiwang pan aya. Aya kitu. Aya. Hah? Aya. Itu Loba. mau Mau nyarekan? Ayo, Nah, ayu naon? Mau nyarekan? Ku aing dah. Tanggung jawab. Aing ngalah heula. Tungguan atuh. Lu nih kacang-kacang teuing. Bareng. Ka ditu na aing ek Tuduhanana. Ih. nu nuturkeun ek ka mana tuh? Pucuk daun sampe. Heuh atuh. Ulah nuturkeun cicing. Apa Deng? Oh betul. Gerak lu. Keras lo batur. Sedih itu ah. Wah ini bejakun sih. Mana teh madu kita tetap pucuk sampo. Wah ini bejakun. Cici lalang sesorodotan. Au. Menjuang. Itu si Oding tuh kenal anun sampo. Hah? Pucuknya dia lahan KB beak. Sa, Si Oding. si Oding Oh ini pika gundul. atuh teu bebeja heula cenah. Teuing. Nu bener maneh? Oh tuh di situ. Serius ya teh ya? Serius buru. Cing si Oding. Puas. Oding cenah. Ku aing diintip sia kehead. Leukeun ku aing. Wah, anjing. Sae cai aing kasep. Maneh berarti nya nusok madogan we pucuk daun sampai aing teh. Aing ngakakarek erek. Nah, teu kudu ngeles aing geus apal ti heula aing geus aya kabejaan. Bejaan ku si bunga aing. Ih, apaan justru aing cek si bunga maneh keur mutikan ieu berarti maneh selama ieu teh nya. Beuthan teu aing cek aing teh nanyakeun aing anu loba daun pucuk sampe di mana? Aya di nu kebon Mang Jewong cenah. Moal Iya. nyarekan, moal cenahkeun aing tanggung jawab mah. Ye Oding, moal bet aya maling anu ngaku si teh. Geuna maling kumaha? Heuh pan aing nyokotan teh bebeja pan maling. Dia ke aing kapergok. Aing ge tadi ek bebeja. Ek bebeja kunyuk sia kumaha bebeja kumaha aing geus putih ditutup geus nempokeun ka maneh. Maneh Tadi ge pan aing gura-gura ka ieu mah. Cek aing loba ngawaduk maneh mah. Ye Oding. Waduk kumaha? Oding. Yo, sieu teh yo. Cik sing mikir atuh Ding. Ye, maneh ngalaan pucuk ieu. Pucuk daun sampe. Cik atuh ieu can aya beutian sa teh Oding. Udah aing lain ngarah beutina tah pucukna jeung nguseup pan aing ek nguseup. Apaan heuh pucuk naon maneh butuhna? Pucuk daun sampe. Heuh atuh dibabut kabeh se teh. Moal dibikeun, cek aing teh moal dibikeun oke lamun daun sampeuna nya sampeuna geus gede ku aing dibikeun. Sia teh. Da teu hayang ieu aing sampeuna mah aing butuhna ge ieu na tah ye. Tah pucukna. Heuh pucuk naon Oding pucuk naon sia? Heuh pucuk daun sampe. Heuh atuh diala kabeh Oding. Yo, deuleu Oding, ieu can aya beutian Oding, kumaneh ek diala. Cik atuh maneh teh Ding. Nasahan we ek ngalah sampe. Ih, apaan maneh teh rek ngalah pucukna lain? Heuh ieu aing butuh ieu na hungkul. Heuh cek aing pucuk naon Ding? Yo. Pucuk
daun sampe. Apaan berarti dialah kabeh oding. Ai maneh teu kira-kira oding hirupa urang teh kudu berkepri sampean sia teh. Perisampe lah. Ayeuna sampe leutik keneh sia teh beutina nangedeng sagala dek Teu neokan ku maneh sahan dialah. butuh beuti. Ih, kapan maneh teh betul ieu? Ieu na ieu. Heuh ieu naon ieu? Pucuk Pucuk daun naon? sampe. Heuh pucuk. Daun sampe. Heuh pucuk daun sampe. Sia dibabut kabeh oding. Oding. Ai maneh Gusti teuing cik sakola teh sing bener ding. Tong kitu-kitu teuing. Geus moal dibikeun ku anu Heuh, kena ku aing atur-atur gede lah. sia teh. Atur-atur we geus dewasa ieu lah. Si koplok ca aing teh teu pararugu kitu patut hirupna teh. Nya tanggal sampe aing leutik keneh babutan we hayu. Ngete ah ku aing ke mah digedeg ieu lah. Oding. Anjay.